Ini kan aya Pak Haji. Alah punten Pak Haji katongongan. Lain tos lami Pak Haji. Ya, Pak Haji tos lami di dieu. Alhamdulillah pot. Awak mah sehat, itu kuring teh awak mah sehat. Kan dompet teh anu mareumeuh teh pot. Ih, kamana karep ngejawab teh sanes Pak Haji tos lami di dieu. Sehat, alhamdulillah abdi mah sehat. Ya ampun Aduh, sanes Pak Haji nya teu karaos ieu teh sababaraha dinten deui teh urang teh. Tereh mayunan sasi saum. Nya sakedap deui teh tereh naon mayunan sasi saum urang teh. Pot nae di dinya naon Idul Adha melila kene di mana-mana ge Idul Fitri heula tuluy Idul Adha tah sababaraha poe deui teh urang teh rek mayunan sasi saum sasi Ramadan tah kakarawe Idul Fitri tah tos beres Idul Fitri teh tuluy Idul Adha. Ai Pak Haji nya kitu pan saur abdi oge sababaraha hari deui teh bade mayunan sasi saum sanes Idul Adha sanu nyaros Idul Adha hai maneh ajaran ti mana nu kitu di mana-mana ge ieu Idul Fitri heula tuluy Idul Adha mah nya Idul Adha heula tuluy Idul Fitri sia teh. Ya ampun Pak Haji kamana karep aing ngajawab deh dasar budag Pak Haji. Pak Haji budag jadi lieur ka abdina. Nah pot teh dalila kene atuh mikiran baju lebaran sagalakeun atuh da puasa ge acan tenang atuh. Nu penting mah urang puasana rajin ibadahna benerkeun ke deui baju mah. Tetep penting teu diwajibkeun meuli baju lebaran mah tenang atuh nah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Nah Pak Haji teh damang-damang eta cepil. Eta cepil meuni beuki ripuh Pak Haji teh beuki taun beuki dieu teh. Alhamdulillah pot. Alhamdulillah. Urang teh mayunan sasi saum teh kaayaan sehat. Nya sehat mah sehat kan eta ceuli Pak Haji. Aduh ampun ya Allah tobat lieur aing lieur.